Duh, gabut kieu euy dek hirup teh. Bu, gitu kamu lagi ngapain? Apain we kumaha aing? Keur aing teh euy. Hutang. Kamu pusing penaon? Biasa dek euy. Mere THR lebaran ge dek euy duit teu boga, hutang nu aya. Aduh, kuring kudu kumaha dek boy euy. Emang kamu suka puasa emang? Suka puasa. Saya lagi ngejalanin ini kesabaran. Sabaran. Aing ge lapar gak kuat. Tirha maneh bahasa gitu euy. Sejak eta Cianjur jadi Jabodetabek Jakarta. Jadi orang spontan ngomong teh Sunda jeung Indo gitu. Pantesan sugan teh tau maneh eta ngalag-lag di bancet gitu jadi gitu. Ih, belegu kamu mah. Henteu atuh. Rajet Rajet Sunda teh. Mah balik. Aduh. Ya sudah guys, kita mah geus kacau. Buat baraneh kumaha tanggapanna? Cianjur jadi Jabodetabek Jakarta dah nya. Duh, aya sabu ya di dieu euy. Naon? Teh naon euy? Ter mancing Anjir mancing di sawah karek ngadenge deh kah? daripada mancing perempuan. Oke ta masih. Ada apa kamu ke sini? Ingat yang mere pertanyaan ya ka maneh gitu. Pertanyaan Naon takfih anjir kata-kata sakitu. Balikan deuk. mana itu? Eta nanya teh da setara euceuk deh kayak biasa. Da suku Sunda mah kieu nya. Kamu mau cari apa? Bagoy. Tah ieu tah naon kata-kata nu sok diulang 2 kali. Tentang naon we? Naon bebas sok. Bala-bala. Tah termasuk. Terus gado-gado. Tah termasuk kata geser kene. Gado-gado. Geus. Oh, siap. Nya. Hese euy. Nya. Tinggal kur 2 ngejawab lagi. Tah asik nih. Ya kene Naon? Tah nya nu paling ekstrim nu sering terdengar. Ekstrim. Memang aya gitu nu diulang-ulang kata-kata nu ekstrim. Nya aya tuh. Naon? Boy nginjem duit. Kehet sama eta mah lain du kata-kata eta mah sama niat sia ka dieu teh nginjem duit berenang. Tah eta mah surat teh dikajak THR lebaran. Ripuh aing ke situ. Nah, Ngomong we tajam kamera lah. Nah, jadi kitu budak teh deka euy. Lieur rek KDG deka niat meta duit yang THR deka. Sore deh. Hujannya. Bejar bacanya talin. Dia nyen kolok aya teh geus jadi can. Sing saeutik deka. Nah, ceritana. Saeutik na kolak mah oge deka jadi bingung ngabagikeunana. Nah, make seutiknya na. Teuing nya rek kitu we bareng geus guruna. Hayang kabagian kabeh teu. Kumaha cara tah? Eta we gampang fotokeun si kolotna bagikeun we ka babaturan maneh jeung kana grup WA maneh kebagian eta. Balik sia besok kacamling deh kak. Kabagian kan mau kabagian kabeh beureun kolak nama foto nongkul. Nya tuh kenai. Berbagi itu indah ya. Indah, najan ke tengah sana oke, nu di mana mon ku nunggu we. Lah, apa? Atuh nuhun. Bang aja. Lol. Boy, mana garan Bermain kaleci. Ada puasa teh Puasa tuh. Nah, jangan banget gorengnya. Ari kana puasa mah getol, asa ulah gerong milik we. Gitu. Tah. Eta mah mun buka harus buka tara. Oh, sok tuh buka baju. Buka puasa Buka kan? puasa. Oh, sok atuh. Sok. Nyosok atuh. Dahar, mana sok make naon? Tah, leungeun, senok, paham atau piring? Pakai piring lah dahar mah. Pakai leungeunnya apa nih? Ya baham atuh. Paham? Ngunyah. Do bener teh. Tara make senok teh mun kuah. Jawab pertanyaan lain, jawaban lain. Jawaban eta pertanyaan lagi. Terus menurut mana naon itu? Menurut mana? Sampai we sakalikeun. Terus tak. Tuh, gitu we nya. Pamit ah. Terus deh kayaknya bagi. Terus naon maneh modo pakai naon? Pakai cai apa pakai leungeun? Nah, Mas Ayata deh kah langsungnya berusutkan dengan diwangan. Biar itu matang kurang gitu. Sabar boy, sa. Buk,
Euy. Oh, mah. Lapar euy. Ada buku puasa. Ano. Mun geunah berbuka puasa jeung gorengan ya. Oh iya tuh Ji. Saya campur. Mereka Mang Ipin. Mereka dia di dia, Pak. Urang yang pertanyaan kawan Masuk pertanyaan mah. Urang meuli gorengan. Urang teh mikeun gorengan teh ka batur. Terus jadi gorengan saha? Gorengan batu. Nah, Pandidikeun nawana? gorengan ana. Berarti sarua teh jeung goreng milik. Ah, ting masalah goreng milik mah udah biasa lagi mah hemo goreng milik coba lagi. Siapa sok kali harkeun kau gepok naon ge aing najis balik deh kah? Siap. Kenai ya ulang goreng bener kenanya asal ulang goreng milik we.